Sampurasun baraya saung waing daraut urang ngadamel waing golek satria deui ieu teh pesanan ka Kalimantan deui baraya tah. Alhamdulillah parantos ka jauh wae panginten nya produksi saung wayang daraut teh geuningan. Kitu teh mah syukur alhamdulillahnya. Tapi da emang wayang mah tos mendunia ti baheula oge gitu, ti baheulana oge. Malahan wayang golek keretan Abah Ahim salah sawios maestro pengrajin wayang asal Bogor teh seueur pisan di Belanda baraya tah. Ayeuna gitu di museum intina mah. Tah ayeuna meureunan urang ngabakalan ieu wayang golek satria teh. Tah ieu urang papasan heula pinten ieu bebeulahan anu kamari nu didamel Gatot Kaca teh baraya tah. Alhamdulillah itu merebet wae gitu sanajan henteu kenceng tapi da sok aya wae gitulah pesanan-pesanan mah janten moal pareum ari wayang mah gitu insyaallah lah moal pareum boh kriana boh pertunjukanana selama masih keneh seueur anu resep kana wayang golek gitu tah khususna gitu umumna wayang Indonesia gitu tah ayeuna urang teuk-teuk ieu teh pikeun pibeheungeun baraya tah ulah ieu teuing ulah nyuksruk teuing ulah disurungkeun teuing ieuna margi ieu benten Wanda kitu nya benten satriana benten deui sareng anu kamari ieu teh hayang ngangge utah-utah tah janten ke buukna teh rada dihandap ieu mah gitu. Angger tepina tungkul tapi buukna rada handapan gitu tah janten ieuna urang rada mapak gitulah ulah ngajurung gunung teuing ka luhur tah kieu baraya. Ieu teh meureunan konstruksinya kieu-kieu oge janten ieu teh awal mulana bade nyieun wayang teh kedah di kieu heula janten ieu teh gambaran ke anu selanjutna baraya langkah-langkah anu selanjutna teh ti dieu awalna janten dina leresan dia teh ulah sagawaya dina ngabakalan oge teu kurang-kurang gitu kan aya anu naon nyambung gitu saleuheung meureunan lamun ageng keneh gitu masih keneh bisa dipapas ieu narajang dina naon kaciwit lah tanapi ka kadek silang gitu meureunan moal gagal sih gitu teh mah ngan meureunan kedah disambung janten efekna teh lami wungkul gitu pengerjaanana janten kedah sumbang sambung aturan mah kedah maju geus kaditu geus ka dieu geus ngahanca naon boa gitu janten masih keneh di dinya keneh tah kitu meureunan ieu meminimalisir tah janten urang rada agengan heula kitu tah baraya nya da ngarumaoskeun kuring oge da lelengkah halu oge acan teu acan jadi ahlina gitu dina ngeureut wayang tanapi ngadamel wayang teh janten perlu kehati-hatian keneh kuring mah kitu baraya pangintennya. Teras ieu kana bagian anu luhurna ieu teh pikeun gelung supitna oge sareng gelung-gelung anu sanesna itu urang pola ieu urang ipisan kumargi masih keneh kandel pisan. Teras wae urang keureueuh ieu teh kumargi kayuna masih keneh baseuh jeung rada meped gitu ieu teh upami tos garing mah geunah kacida baraya dirautna kayu kieu teh tah ieu teh seueur kayu ayeuna di Bogor teh seueur deui janten rada enakeun gitulah. Teras wae ieu urang hanca anu sanes-sanesna urang naon lalebah urang papantes kumargi ieu teh masih keneh kararandel masih keneh ararageung dina sagala rupana ieu teh kedah dipapasan tuh baraya tuh. Teras wae urang kuriling urang hanca sagala rupina tah geus mulain ipis baraya tuh teu karaos ieu teh geus rada ipis wae da ieu teh teu acan dipola ieu pikeun pigelungeunna mah jeung sinupit urangna mah tah ayeuna meureunan urang kana beungeut heula baraya supados rada tungkul urang urang bentuk ieu teh beungeutna supados engkena katawis tungkul gitu tah janten ieu teh teu dangah sanes
wayang golek anu dangah gitu anu nenggak gitu. Janten kedah di pola ti ayeuna keneh baraya 70 teh naon di lolongkrang gitulah di pasihan space terus di ieukeun supados keneh teh enakeun keneh di mana proses ngaraut teh geus tinggal nuturkeun gitu barayanya. Nah, terus deui ieu teh urang rada sok-sok ka luhur teh supados dina gadona rada naik ka luhur teh dina naon ya palebah naon lah teu nyaraho ngaranna geuningan nyaho ieuna wungkul kuring mah terus wae ieuna bagian gelung supitna urang pola oge sami tah sapertos kieu baraya urang ipisan deui ieuna tah ieu teh dua ramo baraya kuring mah sok mundurkeun anda engke ge kaseredkeun deui ku naon ku perkakas di mana ngaraut teh di mana ngabedah ngabaladah gitu tah. Ayeuna mah urang fokus ya kana beungeut heula tah. Ieu pibuukeun sareng beungeut oge urang pola tah baraya kantun urang sidik-sidik deui bilih aya nu teu acan naon teu acan sae gitu. Tah ieu palebah ieuna oge sami urang ropea. Tah ieu tos sae teras meureunnan urang ipisan deui tah sakedik. Tah gitu baraya hatur nuhun ya ieu parantos beres ngabakalan wayang golek satria pesanan anu orang Kalimantan tah gitu baraya sakali deui ti kuring hatur nuhun saung wayang deraut cag